Asa geus sono kitu geus sababaraha minggu mah teh henteu rurujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Baraya katingali meureun ku baraya emak geus mamawa coet ti jero imah teh. Ieu teh geus beurang waktuna dahar beurang. Tapi asa kabayang kitu lamun daharna jeung rujak. Asa ku bade enak teh. Untung we hareupeun imah aya tangkal kacang panjang tuh tingali. Aduh. Ampun ieu sireumna meni loba-loba teuing. Meni nepi ka ngararat celeng kana leungeun tuh tingali. Ieu teh moal loba sakieu ge mahi dajang soranganeun. Keur mah kacang panjangna ge tingali tuh ukur ieu anu meujeunana teh. Da anu sajenana mah meni paralentil keneh pisan tuh tingali meureunan. Katingali ku baraya ge nya. Aya ku ayana nu geus kolot-kolot teuing kacida. Da moal enak atuh nu kolot mah lamun dirujak teh nya. Gusti teuing meni awir-awiran mawa kacang panjang sakieu. Ieu teh kacang panjangna geus dikumah nya baraya. Tuluy we ieu teh emak mawa heula sangu ti jero imah. Pan ngameh henteu bulak-balik atuh. Ieu teh sabenerna mah ngarujak kacang panjang mah kudu loba bumbu ngan eueuh atuh da bumbuna nya geus we nu aya. Ieu teh kur make cengek we uyah jeung pecin. Ampun deui jeung ieu liang uyah jeung liang pecin meni bararadag. Jadi we mahekeun teh meni tinggal bro. Atuh da loba-loba teuing mah matak pangset. Matak bieu teh dipiceunan we pecin jeung uyahna sawareh-sawareh. Tuh tingali sakieu ge meujeunna we lah nya jang dahar saurangeun mah. Bari ge ieu teh da direndosna moal lemut-lemut teuing supaya we atuh tampangna mah ieu teh geus teu kuat deui hayang dahar. Urang pindahkeun we ayeuna mah rujakna kana piring. Sinarieun nya tingali emak daharna menikot saeutik. Heueuh emak teh da boga sesa peda geuning urut peuting. Panan cocok lamun eujeung rujak mah. Tong poho nyiwit we pedana namanya. Hayu baraya urang taruang bismillahirrohmanirrohim. Ieu teh keur enak-enak ngahuapkeun sangu torojol si Sujanang hayang emam cenah mama. Tapi embung jeung eta bari nunjuk kana rujak. Abi mah hayang ge nyocolkeun jalantah peda cenah emak. Nya seug we atuh da budak mah geuning sok nikmat. Beuki keneh jeung jalantahna daripada dibere jeung pedana mah. Lapar mah budak ge sok ngalilimed.